naon teh spray babeak sapeting ku indungna ku naon ku suku ku naon sukuna tenang aja beki kolot lain beki alus mata kayak nama cepet ningali pipa majikanan tong ningali banget ningali suku banget glowing suku aduh bener kan gue karena glowing kan jika hanap babatur teh geus apaleun emang tinggal we cenah sukuna eta pejet sapeting ku suku teh hayo we kokoseh ku malam Jumaah beak soeh langsung komo nu murah mah leres teh beuki kolot geuning nu tadina lemes ayeuna geus keriput leres berarti geus kudu namahan naonna zikirna geus kudu namahan getol salatna geus kudu namahan getol ngaji na geus kudu naon namahan sabab umur geus beuki ngurangan leres lamun umur geus beuki ngurangan berarti geus ngadeuketan kana naon kana liang kubur ari kubur wawuh jeung kolot jeung budak henteu jadi nu ngora tong ngengke sarua sabab kuburan teh henteu lega henteu panjang kabeh aya nu ponokan artina aya budak anu dikubur berarti umur rek kolot rek budak nu maot mah tetep bakal naon datang beres ieu teh li zikril umur rek ngelingan ka urang kana umur urang sadayana mata urang dieu nalika datang Agustusan ayeuna berarti geus kurangan deui umur maka kudu aya perubahan nu can ngaji gira-gira ngaji nu can daek salat gira-gira salat anu salatna masih keneh can make sunat gira make sunat nu can daek keneh ngaji gira ngaji sabab umur beuki naon beuki ngurangan tingali tuh nu geus di alam barzah geus nempokeun ka urang oge bakal kadinya nyusul tapi masalahna rek iraha sunnahna menta maot teh keur kieu keur ngaji sunnahna teh keur salat sunnah dari Allah mautan abdi nuju kieu sok ece ngadaruan sok kira-kira ieu sunnahnya sok ngadaruan ya Allah mautan abdi teh nuju kieu gitu asa agak embung Asian ayeuna tuluy lamun ayeuna misalkan palurah boleh pak mau misal yang palurah misal itu boleh pak palurah mau kan cek batur teh langsung viral lurah naon ieu teh Karsanagara parantos pupus dina kondisi nuju pangaosan wah mantap ba ulah mantap palurah terus PDKM sami terus keur ngaos ibu-ibu aya nu maot teu keur ngaos ayeuna sae teh kira-kira cek batur lamun cek batur sae cek Allah ge sae ma ra'ahul mu'minuna khairun fa huwa indallahi khairun lamun sakabeh mukmin sepakat bahwa eta teh sae maka cek Allah ge sae maka lamun urang aya nu maot ayeuna dina kondisi keur ngaji sae eta teh sok sok ya mah bejaan hungkul sae padahal ge palurah PDKM abi mah insan mah gitu oke panuri lalakon mah gitu ieu teh rek elingan kana umur sangkan urang lamun geus eling umur mah nambahan ibadah inget kana geus teu araya tempo nu geus aya di alam barzah geus teu bisa salat geus teu bisa ngaji kawas urang sadayana geus teu bisa amal sedekah kawas urang sadayana anjeunna hungkul nempokeun bari ngarapkeun doa ti urang sadayana memeh kitu maka urang kudu ngarobah kalakuan urang sadayana maka anu acan keneh tobat geura tobat ulah aya paribasa kagok borontok sing emut Allah ngadawuh kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah wahai orang-orang hei jelema-jelema anu ayeuna geus kagok borontok nyeun kagorengan la taqnatu min rahmatillah tong putus asa tina rahmat Allah Allah bendueun kanu teu salat tapi Allah maha pangampura nalika eta hambana datang ka anjeunna menta hampura tuluy nobatan kana dosana ku Allah dijemput kalawan jemputan anu cepet artina dihampura ku Allah Subhanahu wa taala mata kurang dia sing paranjang umurna anu ngalakukeun kasalahan sing gira-gira balik ka Allah Subhanahu wa taala tobat ma sia sobat saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apakan kau buat? Kau takkan selamat
pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku so taat sebelum terlambat. Ayo sama-sama kita tobat. Dunia sesaat, awas kau tersesat. Ingatlah masih ada